udud anjing, yang ngopi, itu boga, anak setan deui si bol-bol goblok, teu dibutuhkeun ku aing. Mana teh jelemanya? Tah sia. Awas aing goblok. Aing sia boga munaon anjing? Rahasia. Kalau munaon maneh? Aing hayang udud, Bol. Anjing muntah tadi goblok bebeja yang udud gitu meureun aing teh tadi mawat di ditu. Aya kitu maneh. Loba udud mah aing mah. Mawat tuh dia. Udah gua nanti dia. Langsung na mana nya? Anjing. Eta sia. Ka mana ngilesna nya goblok. Anjing ngajak itu ka dieu kan apa aing? Anjing teh anak setan boa. Anjing. Sia. Yeuh, anjing ngerokok maneh. Oh lagi mah bako anjing. Heuh, pan sarua teh yang udud ini. Ambung ya mah. Cuma bawa di we. Ya mah pati aki-aki aing mah udud. Anjing salah di we aing. Salah. Cocok ngomong nya. Anjing. Si goblok. Boga yang menang si anjing ya. Anjing bisa kitu goblok kita jelema. Kita sia, mister di wae. Anjing eueuh rokona ge euy beak. Sia. Can meuli Bahasa anjing bebeja sia teh bukan duit goblok. Saya tanya. Tapi aya udud mah euy. Sabatang deui tapi di mana? Itu di mana? Coba halak nya. Terus bae. Jeung kopina meureun aya lah. Da gua dia. Anjing, baju aing ka bawah sia goblok. Sia di mana anjing? Bol-bol. Ieu baju aing monyet. Wah, euy. Aing atuh. Euy, aing harus mana? Mana? Yang lengit. Tok bae diajarkeun nya. Tapi tuturkeun aing. Sok. Halo nya. Baik-baik. Ngalengit, teh kowek. Anjing. Ngalengit sih goblok. Tapi ka mana sih itu nya? Sia, rewas aing. Percaya man? Nah, turutan aing tapi ya. Bukan, turutan. Sok. Ngalengit. Teh kowek. Si goblok kemana? Tip. Tolongan aing. Anjing, sia dirinya goblok. Aing teh apa tuh sia? Anjing salah landasan. Teh apa aing? Aduh, anjing. Ini tolongan lah aing bisa turun. Maha. Nyau. Tuh, gede angin anjing.